sia di dunia 60 tahun tulisan salat mah saeutik jasa ngan lebaran doang. Ieu lolobana sia dagang bae, dagang pandagang mah urusanna eta mah rezeki. Urusan rezeki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur. Cak Gusti Allah ge rezeki mah aing nu ngatur. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Teu setiap lu kumalangang di dunia boro-boro jelema cacing. Allah nu ngarizkian. Tuma Allah nu ngarizkian. Sia geus ikut campur urusan Allah, ai urusan sia salat sagala puasa. Henteu. Oh, da eta urang lamun inget kadinya masyaallah. Endeu kumaha nu mantak direnung, ieu keur cai renungan para wali. Wali teh ngarenung, mun aing di BAP disaksian ku manusia triliunan engke nu nga-BAP na malaikat. Perintah Gusti Allah salah neraka. Beuh, ieu aing hirup. Coba eta hana sugih henteu kadaan. Lamun sugih ona mancara batur seubeuh di dunia pan aing mah nya capek mamanggul waluku. Nya capek nutur-nutur buntut kebo. Nya capek aing dahar ge nganjeng lauk asin bae. Ai di akhirat dia kos kieu eta renungkeun ku urang. Salamet moal aing sih. Ayat ieu neruskeun ayat nu kamari di mana kamari dijelaskeun bahwa engke di yaumul kiamah para rasul-rasul dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ditanya para rasul teh dipenta pertanggungjawaban tentang tabligur risalahna. Kena kasaksian ku umat, kena kadenge ku umat, kena kanyahoan ku umat. Maksudna hendak mengecek mana umat nu iman ka rasulna di masing-masing zamanna jeung mana umat anu teu iman bahkan ngalawan ka rasul-rasulna. Maka rasul dipanggil ku Gusti Allah di BAP, ditanya soal nyampaikeun risalahna. Masya Allah. Ulah-ulah rasul dipanggil ku Gusti Allah anu ieu teh ancamanna neraka. Sangkilang bupati bae di peta pertanggungjawabanana, gubernur di peta pertanggungjawabanana, DPR di peta pertanggungjawabanana. Nyana teh kesang badag kesang halus. Lamun nyana teu main jalan dapur bahaya. Untung jalan aya dua, hiji jalan hareup, kadua jalan dapur. Lolobana pejabat make jalan dapur. Iyalah lantaran di penta pertanggungjawabanana presiden ndek mikeun jabatanana ka penerus bangsa. Ieu di penta pertanggungjawabanana selama nyana menjabat 1 periode atau 2 periode. Apa yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak pelaksanakan dengan aturan-aturanna. Lantaran singa de negara urang teh lain milik pejabat, kutitipkan bangsa dan negara ku cek Bung Karno. Bahasana ge kutitipkan. Bener sia nyekal titipanana aman. Teu bener sia di dunia bisa aman lantaran bisa jalan dapur, tapi tidak ada yang bisa aman di Mahkamah Agung Rabbul Jalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bakal disaksian ku urang bagaimanakah Bung Karno dulu dan bagaimanakah Soeharto dulu dan bagaimanakah Gus Dur, bagaimanakah Megawati, termasuk orang yang kecil Habibie. Bakal dipenta pertanggungjawabanana kok bisa lucut eta tim-tim termasuk SBY 2 periode dipenta pertanggungjawaban ku Gusti Allah engke di Rabbul Jalil, urang sebagai saksina. Muncul coba saksi nu pernah di presidenan ku SBY, coba dia. Wah kabeh berdesak-desak. Pan berdesak-desakan saya saksi. Kumaha sia ieu? Waktu presiden SBY jadi presiden teh bensin kumaha? Wah. Dan lain sebagainya, buruh ditanya, petani ditanya, pedagang ditanya, kabeh ditanya. Di dunia mah bisa lulus di MK, di dunia mah bisa lulus di KPK, di dunia mah bisa lulus di berbagai kendala lantaran bisa jalan dapur di hadapan Allah. Malaikat mah teu bisa
disogok lantaran malaikat teu beuki dahar. Teu beuki dahar jeung make nyogok make naon atuh malaikat teh dibere awewe aing mah teu hayang cek malaikat. Teu hayang emang polisi asal dibere awewe we haji bae irungna beukah. Wah, ini makanan gua. Eta. Ieu Rasul teh dipanggil ku Gusti Allah. Ndek ditanya soal tabligur risalahna sesuai atawa henteu. Nu bisa ngomong sakitu ge Rasul teh tepat-tepat bae ngalaksanakeun tugas dan nu pohara. Begitu dipanggil ku Gusti Allah, kumaha jawabna? Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Nu bisa jawab kabeh ge nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Da Gusti nu Maha Uning kana urusan-urusan anu gaib mangga nyanggakeun eueuh nu ngajawab. Panggil Kangjeng Nabi Isa. Isa maju. Maju Kangjeng Nabi Isa. Tanya ku Gusti Allah. Selama maneh hirup di dunia dijieunkeun pangeran ku umat Kristiani, dijieunkeun Tuhan ku umat Katolik, dijieunkeun pangeran ku umat Kristen Protestan. Nah, ieu maneh teh nitah ka umat bahwa maneh teh pangeran. Nyangakeun sadaya-daya Gusti ka Gusti. Gusti nu Maha Uning, abdi beusi kacaletot ngomong Gusti. Rempan abdi lantaran ieu teh seuneu di sakelilingna. Salah seren neraka. Teu mamrih eta rasul, teu mamrih eta nabi, teu mamrih eta wali, teu mamrih eta kiai komo kiai sakupi. Wah, geus tah. Seren tah geus kitu. Atuh komo lurahna tah mah geus. Oh, geus tah mah tokodimin ka nerakana ge tah mah. Hese, geus ieu mah bahka mah anu luar biasa ieu. Ngegeter kabeh ge neraka berhadapan jeung kenyataan ieu. Mantap Kangjeng Nabi Isa ge nyarieta. Ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Gusti nyangakeun sadaya-daya mangga da aya catetanana Gusti. Tanya Raqib, tanya Atid. Mangga abdi mah geus teu bisa nyarita beusi kacaletot. Isa iz qala Allah waktu nyarita Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Isa. Maksudna didongengkeun bakal ieu teh padahal mah engke di akhirat didongengkeun nu bakal terjadi di akhirat ka urang supaya umat-umat Katolik, Kristen, Protestan termasuk umat nu lain nyahoeun kajadian-kajadian nu bakal ditanyakeun jaga di yaumul kiamah. Masya Allah. Dibacana kuari dimensi pikiran urang ka alam akhirat, alam hisab, alam mahsyar. Ieu teh keur dicaritakeun di alam mahsyar, urang bakal nyaksian. Dicaritakeun ku ari abeh nyaeun tateta. Bangsa Katolik, Protestan, Kristen di samping eta supaya umat-umat nu lain ge nyaeun Kanjeng Nabi Isa bakal dipanggil ku Gusti Allah, bakal ditanya jeung dicaritakeun keistimewaan Kanjeng Nabi Isa. Padahal Kanjeng Nabi Isa lain pangeran. Iyalah dicaritakeun ku ari kurang. Padahal mah ieu nyaritakeun jaga nu bakal terjadi di yaumul qiyamah. Untung urang ngaji alhamdulillahirabbil. Jadi nyaho geus pikiran urang ku ari ulah mikiran dasi. Ulah mikiran sapatu herang. Ulah mikiran jas, ulah mikiran samping, ulah mikiran jabatan, ulah mikiran pamajikan, ulah mikiran anak. Kuari teh urang ngahayal ieu teh di mahsyar. Tadi geus gadahar uduk oh masalah guys. Di mahsyar ieu. Ya Allah. Direnung torikoh mah alam teh mulyana Baitullah, mulyana para malaikat termasuk malaikat Jibril. Kemudian direnung deui ku para waliullah mah Baitul Maqdis, direnung deui neraka, direnung deui surga, direnung deui mizan, direnung deui jembatan Shiratal Mustaqim, direnung deui ketika orang di BAP. Renungan-renungan etalah anu membuat dorongan ke batin seseorang nu ngerenung supaya bangkit semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.
mun teu direnung urang kos urang kieu bae geus urang mah atuh kuari mah ngadengekeun renungan para wali-wali Allah anu geus jadi nya nama deukeutna jeung Gusti Allah teh renungan manehanana ku urang dibaca oh kitu januturkeun mah hese aya qanaahan aya zuhudan aya uzlahan kemudian ku urang teh tadi deuleu merenung ka zuhudna para wali qanaahna para wali tawakalna para wali beuh hese jasa lantaran nya mah keur carita zuhudna bae nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan saha jelemana satangerang coba ulah-ulah budak sakola geus sama sakola mah ngeueuh jurusan kiai bae nu aya jurusanna eueuh hiji-hiji aja nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan itu cuma temu mau bukan naon tugas gitu mah ada orang Cisoka atau ngomong bukan naon tugas gitu mah ieu mah deuk lain nyaritakeun bogana naon deuk nyaritakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta cenah dahar mun masih keneh mikiran dahar sia ulah make norekat-norekat cicing sia ditu ngejedog tu ngojeg sia mun masih keneh nyaritakeun dahar nginum ngojeg di ditu ulah nyaritakeun torekat nyaritakeun torekat mah deuk pepegatan jeung dunia emang dititah ulah loba omong sia disoekeun sia ku aing can datang berarti ilmuna encan datang dahar mah nu ngaturna Allah lain urang nginum mah nu ngaturna Allah lain urang urang mah dititahna ge ibadah ka Gusti Allah cak Gusti Allah laksanakeun hak sia ibadah ka aing urusan rezeki aing nu ngatur ulah sok bilu-bilu urusan aing sia mah aing urusan aing ku sia dipilu-pilu aing urusan sia teu dilaksanakeun tolol sia urang lamun dikitu-kitu di akhirat je maju geus rarasaan teh rarasaan asana aing neraka geus boga nya ge rarasaan asana sabaraha taun je hirup di dunia 60 pake naon lolobana hirup di dunia dagang hasil dagangna pake meuli sawah hasil sawahna pake kawin ka karaon cek malaikat wah iya makanan gua ya Malik cek malaikat Zabaniyah Malik iya hiji ya mangsa urang ya jahanam bukakeun jahanam sia di dunia 60 tahun tulisan salat mah saeutik jasa ngan lebaran doang ieu lolobana sia dagang bae dagang pandagang mah urusanna eta mah rezeki urusan rezeki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur cak Gusti Allah ge rezeki mah aing nu ngatur wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha teh setiap nu kumalangan di dunia boro-boro jelema cacing Allah nu ngarizkian tuma Allah nu ngarizkian sia geus ikut campur urusan Allah ai urusan sia salat sagala puasa henteu cek jabannya seret geus ulah loba omong temen nu seret diseret cek pemajikan ke haji dadah cek haji sial dadah sia gege makalna di BAP ya sia aduh da eta urang lamun inget kadinya Masya Allah endeu kumaha nu mantak direnung ieu keur cai renungan para wali teh ngerenung mun aing di BAP disaksian ku manusia triliunan ke nu nga-BAP na malaikat perintah Gusti Allah salah neraka beuh ieu aing hirup coba eta hana sugih henteu kadaan lamun sugih onaman cara batur seubeuh di dunia pan aing mah nya cape mamanggul waluku nya cape nutur-nutur buntut kebo nya cape aing dahar ge nganjeng lauk asin bae ai di akhirat dia kos kieu eta renungkeun ku urang salamet moal aing sih Masya Allah lamun urang ngarenung ka dinya ketika urang ditanya sia sok ngaji kan ka Cilongok sok make motor naon Scoopy menang ti mana ngredit teu nya hos yang ngredit haram hah mun urang ngarenung ka dinya Gusti Allah meureun cilaka geus lah Scoopy jual ngredit nu gede deui
Ya Allah ilah renungan-renungan jadi urang teh ditangga renung alam dunia renungkeun ku urang nu amal bakal kabawa ka alam akhirat renungkeun ku urang eta teh tafakur teh ngaranna tafakur jeung muraqabah diaturlah ku ahli-ahlina yakni para wali-wali Allah jalan untuk usul ke Gusti Allah 3 hiji tafakur 2 muraqabah 3 zikir zikir mah tah jangan ngabenturan nafsu-nafsu urang zikir mah jangan benturan dong la ilaha illallah perjalananana anu kudu dilaksanakeun ku urang zuhudna qanaahna tawakalna dan lain sebagainya ai sakadar zikir doang mah zikir watuh urang ge aing ngariung ka dulu cau ambuna gede panjang zikirna mun cau nu laleutik teh cau naon kana 11 zikirna 11 bae cau na ge laleutik ieu mah eta zikir urang tapi masalah emang datang kadinya tuh terus bae ngan ieu keur carita jelema nu murni jelema anu berpangkat insan kamil anu lurus ka Gusti Allah tanpa pernah melirik sebelah mata ka dunia tanpa melirik kana jabatan tanpa melirik kana tahta hiji be Allah ieu nu kurang rek dihawalan teh jelema nu model kitu masyaallah. Nah ya Kanjeng Nabi Isa dipanggil ku Gusti Allah ditanya Ya Isa bin Maryam azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidayk idh ayyatuka biruhil qudus keistimewaan Kanjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7 keistimewaan Kanjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol luar biasa di luar jangkauan manusia di luar konstatir manusia hese neangan tandingna model Kanjeng Nabi Isa alaihi salam tapi kan datang ke kiwari moal ayat tanding Kanjeng Nabi Isa mah keistimewaanna dipuat di Al-Qur'an nu bakal kadenge kurang engke dipenta pertanggungjawaban di hareupeun Allah di Rabbul Jalil urang kuari geus nyaho keistimewaanna 7 hiji hei Isa putra lalaki Maryam inget anjeun kana nikmat kaula nu telah dibikeun ka anjeun jeung ka indung anjeun kudu disyukuran nikmat tersebut kaula nu agung cek Gusti Allah mere nikmat ka anjeun 7 hiji Isa inget anjeun iz ayyatuka biruhil qudus waktuna kaula nguatan ka anjeun biruhil kudus dengan malaikat Jibril kumaha mang tukallimun nasa fil mahdi wa kahla borosot Kanjeng Nabi Isa lahir tanpa bapak Kanjeng Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam nu Siti Maryam teh hamilna diperintah ku Gusti Allah malaikat Jibril tetah niup leungeun baju Siti Maryam ditiup eta mah sakadar sabab doang tampak itu ge bisa malaikat Jibril niup beteungna langsung karasa hamil lah dicaci dimaki Siti Maryam lompat ka leuweung tanpa bicara Siti Maryam lantaran Siti Maryam waliatullah lain jelema sambarangan Siti Maryam teh jelema nu murni jeung suci nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci tapi samemeh kelahiranana Siti Maryam dicaci dimaki dianggap pezina Siti Maryam teh panjang dongengna nu geus didongengkeun di surat Ali Imran ieu mah neruskeun rek nyaritakeun keistimewaan Kanjeng Nabi Isa nu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah lahir ke dunia Kanjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong lantaran dituduh zina Siti Maryam kulantaran dituduh zina orok tersebut ditanya begitu ditanya nyarita inni abdullah ataniyal kitab kulama hamba Allah nu dibere kitab ku Gusti Allah Injil bakalna hamba Allah hiji
sahatah anu ngabantuan ngomong ke waktu di ayunan, sahatah anu ngabantuan ngomong ke waktunya na aya di buayan, keur manehanana jadi orok. Biruhil Kudus, malaikat Jibril jadi pendampingna, dioyakeun ku malaikat Jibril sungutna lisana, dibere bisa ngomong hakikat nama Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Kadenge inni Abdullah atani alkitab, kadenge ku masyarakat. Hiji. Nomor kaduana engke bakal nyerita deui nu sarua bahasana wakahla setengah tubuh. Ieu ayat wakahla nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah, bakal turun deui Kangjeng Nabi Isa memeh kiamat. Lantaran aya bahasa wakahla. Wakahla teh umurna setengah tubuh. Kangjeng Nabi Isa waktu diangkat ke langit ku Gusti Allah, dikejar-kejar ku Yahudi, umurna 33 tahun, 3 bulan, 3 poe. Itulah Kangjeng Nabi Isa disalametkeun ku Gusti Allah, kuari aya di luhur langit. Tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Aya keneh di luhur. Masya Allah. Jag-jagwa ringkas. Tah Kangjeng Nabi Isa diangkat ka luhur langit, disalametkeun ku Gusti Allah. Nu dongengna geus dicaritakeun dina surat Ali Imran. Ayalah jelema anu akur jeung Kangjeng Nabi Isa atawa anu persis jeung Kangjeng Nabi Isa, dibunuh, disalib, dianggap Kangjeng Nabi Isa. Pecinta Kangjeng Nabi Isa disalib. Nu kuari kieu bae teh tadi salib teu make calana-calana acan. Nu dianggap pangeran eta teh lain Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Kangjeng Nabi Isa naik ke luhur langit, diangkat ku malaikat Jibril. Ieulah tah ai iz ayatuka biruhil Kudus, ai nguatan ka anjeun cak Gusti Allah hai Isa, dengan dibarangi ku Ruhil Kudus tukallimun nasa fil mahdi, anjeun bisa nyarita waktu keur di ayunan. Wakahla anjeun bisa nyerita anu sarua bahasana ini Abdullah atani alkitab, ketika anjeun diturunkeun di langit ke dunia engke di akhir bakalna dunia kacau balau anu luar biasa, di mana-mana huru-hara sekup lati mimiti sekup keluarga, RT, desa, kecamatan, kabupaten, wah tuntutanana macam-macam, ekonomi lah, tuntutanana politik lah, dan lain-lain macam-macam. Antara negara ribut walut dunia, Islam terpepet, anu bener-bener hayang nyalametkeun agama, lumpatlah ke Mekah. Tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah, Mekahna sekitar haram bakal dilebaran deh kuari geus mulai. Apapun yang terjadi, milik siapapun cak raja, ini harus dijual, dibeli ku raja, dilebarkeun kuari geus terjadi. Madinah dilebarkeun. Ieu teh nya nama nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae. Engke di negara masing-masing, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan berbagai negara kobo nu deket mah di Timur Tengah, Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya, datang ke Mekah nyalametkeun agama. Kebenaran kayak pemerintahan teh deui membuka lebar-lebar. Geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing. Kuari mah masih hese kene urang jeung igomah di Mekah. Baheula babari kuari hese engke babari deui asup ka Mekah teh untuk penyelamatan agama, melindungi Baitullah dan lain sebagainya. Engke bakal cari cing di Mekah. Engke menunggu manusia adil Imam Mahdi. Kenu bakal didongengkeun di Qurtubi, turunlah Imam Mahdi untuk melawan musuh Allah, ialah Dajjal. Turun Dajjal, tekuat Imam Mahdi, turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Kangjeng Nabi Isa engke turun, sanggeus turun ke hararudang nu aya dina surat Kahfi, yakni ashabul Kahfi. Muksalmina tamliho martunus saribunus dunwanus saribunut kafiyat kapsatak
taeta kabeh hararudang untuk menjadi tentara Allah mengikuti Kangjeng Nabi Isa alaihis. Cek sakaulna lain kitu. Iya, Imam Mahdi heula lantaran memehna Dajjal heula. Dajjal teh pohara jasa, bisa hiber ti Amerika ka Indonesia, kamari bakal karak David Hungkul. Engke mah bisa hiber ti Amerika ka Inggris, ti Amerika ka Jerman, ti Indonesia ka Arab, hiberannya nama naon dicekal jadi emas, leungeun ka tuhu bakal jadi surga, leungeun keca bakal jadi neraka. Nyana ngaku-ngaku pangeran, asal teu percaya dibunuh kunyana, asal teu percaya dibunuh. Mending dibunuh teh ngan saukur dibunuh mah, dibunuh, diusap, dihudangkeun percaya henteu si aing pangeran. Jelema kualut kabeh sujud ka Dajjal, kuari mah kakarak sujud ka Atut doang. Engke mah ka Dajjal ujianana. Dajjal disujud, oh iya pangeran teh, hayang duit, cekel. Yo, hayang emas, cekel. Yo. Ujianana naon kebutuhan urang. Cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai, gampang. Cai, hujan, maju. Turun dirinya. Wer. Ditanya, cukup hujan? Cukup ngincan cai cukup. Eureun sia hujan. Endeu kumaha deui? Endeu kumaha deui kuari mah kakarak impes daging bae ge sarujud jelema. Kakarak bunga bang bae ge sujud. Kiai nu haram-haramkeun dicaci dimakeun teuing aing mah karasa siang kamu disidang di hadapan Allah. Aing geus nyampaikeun ka sia. Tapi awas ya. Kuat henteu sia nang tangan siksa Allah. Nah, ieu kuari geus sararujud ka nu kos karar itu. Jabatan disujudan tanpa jabatan moal dahar, murtad sia. Maca 2 kalimat syahadat. Kuari geus mulai diacak-acak engke mah Dajjal langsung. Nah, didinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara Ashabul Kahfi nu aya di Yordan. Dibuka ku Gusti Allah. Blak. Buukna bakalna 2 kali lipat tangtungan manehanana. Buajang tuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus. Zaman Raja Dikianus ada teh ribuan tahun. Wah, buukna panjang, kukuna pararanjang. Kumisna para ranjang. Pan hirup jangan hirup atun tadi kerut-kerut ya silet meureun di jero. Mendeting seremna tuh. Boro-boro perang urang neuleun abe asal budak leutik mah neuleun ge pae. Sawan atuh boro-boro neuleun nu eta. Urang neuleun nu aya di urang bage bukna rada jabrik setik kumisna panjang matana beureum janggotna kitu. Malotot budak leutik sawan. Atuh komo ieu ribuan tahun. Panjang dikucir kunyana tadi kumis warna ranjang yang mata biru nyebut kalimat la ilaha illallah asana kafir ya kafir kapaksa tak kusieun kapaksa kusieun aing meundeuk syahadat bae kunaon sieun melawan lah ayeuna ngajungkel beak geus Dajjal turunlah Ya'juj wa Ma'juj anu dibenteng ku Dzulqarnain nu aya dina surat Kahfi raja sadunia 2 Islam teh hiji Raja Dzulqarnain nu pernah ngabenteng laut nomor kedua Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam raja kafir ge sadunia 2 nomor kahiji Raja Namrud nomor kedua Firaun. Jadi sabanding bae eta Firaun dinasti Firaun terus datang ngakuari dinasti Firaun. Datang ke kuari dinasti Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3. Kuari ge Firaun nu kasakean lah. Melain Firaun mah tuh moal dibom Irak, melain Firaun mah moal dibom atuh kitu Libya, melain Firaun mah Firaun dinasti Firaun dilanjutkeun. Termasuk dinasti Islam ngan kedinastianana geus dikaburkeun. Diganti padahal terus bae. Nah engke kakarak turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam berjuanglah Kangjeng Nabi Isa. Bahkan kawin Kangjeng Nabi Isa di masa eta makmur dunia teh kamakmuranna geus sasa dicaritakeun jelema syahadat kabeh jelema Islam kabeh jelema iman kabeh ieu bakal taya dalilna ke panjang dongengna deui ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun 3 bulan 3 minggu 3 poe turun deui nyarita nu sarua. Kok bisa sarua kitu?
ayat tukabiruhil kudus cak Gusti Allah aing teh geus nguatan ka anjeun melalui ruhil kudus Jibril selalu ngabarengan anjeun ingat anjeun Isa hiji nikmati Gusti Allah eta nikmat kadua wa idza lamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil ingat Isa ketika maneh rada gede begitu maneh asup ke berbagai pendidikan anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan Kanjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan begitu asup ka madrasah guruna geus dikanyaokeun Pak Guru nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru jipan nyahoan balik isukna kitu gede begitu asup deui ka majelis dicaritakeun guru poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikan ka murid anu poin kadua anu poin katilu anu jipan budak nyahoan kieu diantepkeun guys coba katilu kali ge kitu keneh terus coba nulis bisa sorangan dek nulis naon me nulis bahasa Arab nulis bahasa Suryani nulis bahasa Latin nulis Cina pan hese jasa Cina mah Cina mah hese jasa nulis cak urang mah sugan teh berkembang orang bahasa ya. Tulisan teh sugan mah kembang ros orang kan tulisan eta di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu aya deui urang mau mah teu kaharti orang kunyana ge teu kahartieun ka eta teh dibantu ku malaikat Jibril sehingga nulis naon bae jana teh paham bisa ngarti ya Allah ya Rabbi keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lain lalawara bahkan nyaon nu diayakan nu di kantong anjeun teh eta teh aya kertas tulisanna di jero anu kageteun jelema jiban bisa nyaho kitu Isa ya Allah ya Rabbi wa iz 'allamtukal kitab ade mana di jero naon pesak anjeun kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar tulisanna tulisan Arab bahasana nu dicaritakeun anu kageteun panjelema kageteun wah Isa lain sambarangan jelema cenah ieu mah ieu na ieu wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah jeung hikmah kajadian-kajadian isuk bakal nyaho Kanjeng Nabi kajadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho bulan hareup geus nyaho katukang dicarita-caritakeun berhikmah artina jujur jasa adil jasa pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah aranna lamun nyarita isukan hujan tepat bulan hareup bakal terjadi anu tepat jasa hikmah ngaranna di benak hati anjeun teh tah aya terselimet ka dieu mang ka dieu kunaon di jero hati anjeun gugula ka jauh aya naon hayang kawin jeung urang Subang nya oh sia sok loba omong kajawan Masya Allah eta teh nang Gusti Allah ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho urusan hikmah maneh nyaho bahkan wat taurata wal injil kitab Taurat maneh mapan nyaho maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sekean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa Masya Allah urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus jang ngajina nundutan bae teu bisa-bisa aduh masalah sih masalah lah cenah iki suka moal ngaji atuh los ya moal ngaji beki bodoh atuh sia sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji anggeus sana tuh waz-zabur jeung kitab Zabur nu diturunkeun ka Kangjeng wa Taurat wal Injil berikut Zabur ge nyahoun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud komo Injil mah nu diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis gideg kabeh jelema di saat eta angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa lantaran keistimewaan pohara leutik keur di ayunan bisa ngomong engke ngan engke mah engke bakalna geus jang urang mah nu dicaritakeun di yaumul kiamah
ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkan engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi encan kalaksanakeun ieu wakah lama. Nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa, tulisan-tulisan bisa. Nomor katiluna nyahueun kana isi kandungan di jero hate manusia, bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritana tepat sangat berhikmat, jujur, adil. Moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa. Nomor selanjutnya apalin kitab Taurat, apalin kitab Injil, kitab Zabur, komo Injil mah pohara jasa. Geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Mana dari keistimewaanna? Ingat Isa cak Gusti Allah. Wa takhluqu minat tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni. Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar. Manuk manyar ya sia ka manuk manyar. Teh nyarahoeun sia mah manuk manyar mah mun musim panen bae lolobana manuk manyar. Manuk manyar teh resepeunana jeung ayana ku Gusti Allah entah mah saat-saat geus barareukah. Teh eta teh babarengan jeung manuk peking. Nu mantak di sawah teh aya bebegig. Eta teh jang nyingsilnan manuk manyar jeung manuk peking. Si sabab teh nyaho pan? Ya sia mah pabrik nyahona. Oh, engke di kitu-kitu di oyak-oyak guprak manuk hiber. Tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah teh manyar. Manyar kuari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar namanya teh eta keneh. Nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk begitu-gitu aju ku Kangjeng Nabi Isa ditiup. Begitu ditiup hiber bisa sasada coba eta. Lempung dibentukeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran. Pan eta lain bantrak-bantrakeun. Nu mantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon-ngangon karena itu. Tukang ngangon ge nyokot lempung nu hideung diemple-emple aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manuk. Sasada doang tui di bolongan kiri katuh engke dikitu-kitu cek jana mah pajar manuk beureunanan puguh eta mah lempung keneh nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampean. Aya dongeng naoreng kana eta patangi baheula teh aya dongeng naoreng pangangon teh wasak nyieunna tina lempung mane rapi gitu-gitu ku jana aju ditiup di bolongan pinter jasa. Dibawa ka imah kolotna ngamuk. Ulah dibawa ka imah, ulah sok ditiup kos kitu. Kunaon? Sok eueuh beas di imah. Gabah sok hepek sial carekan cenah mun mau olah olie eta ka imah bangsa nu huhu nu karar itu tah bangsa suling, bangsa olah olie anu dina naon garang-garangna kitu trompet termasuk manuk nu harus carekan ngomong. Piceun, kunaon? Ye, gabah hepe sia, moal aya eusian. Atuh kuari mah atuh pan kol sekali itu dibawa ka imah, mata eueuh gabah di. Eueuh gabah, suling dibawakan ka imah, gitar dibawakan ka imah. Baheula mah anti imah diasupan ku nu kos kitu. Mata budak angon teh neundeuna ge jauh ti imah beusi dicarekan ku abah. Kuari mah abahna suling sia ka mana coba aing nyobaan. Ye tolol bapak. Beda zaman kamari ieu. Zaman kula leutik jeung zaman ayeuna jauh bedana masyaallah zaman murni. Budak nenden olah-olie, nenden suling, nenden mamanukan ge embung di imah. Embung di imah di saung bae, di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop. Kunaon diteuneun dia besi ka nyahoan ku abah. Budak kuari mah talokop ge teh nyahoan. Talokop teh talokop awi. Denden di dinya besi ka nyahoan ku abah, ku emak sok nyarekan. Isuk-isuk kakarag ditempo deui jujur jasa budak baheula. Masya Allah embungin mawanu kitu ka imah besi teu dahar cak eta. Ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nyieun mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran. Tongkon ku jelema pohara jasa Isa. Tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Mana deui keistimewaan teh?
tambah deui kaistimewaan anu nomor kalimana wa tubriul kaopatna wa tubriul akmaha wal abrasa biizni bisa nyageurkeun anu buta bisa nyageurkeun nu lampang nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicageurkeun lampang nu sampai ka ayeuna obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doa aya jelema buta usap Kangjeng saya muka aya jelema lampang corop usap aya jelema kitu nu sok baruntung danan ngaran-ngaranna lepra kusta lepra usap cager mau nyeri huntu mah di dieu doang cager nyeri huntu mah geus asal di dieu geus cager we ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam masyaallah paling dahsyat deui nomor kalimat wa tukhrijul mauta biizni waktuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ieu teh alat mukjizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere keistimewaan. Coba Isa mun bener maneh Rasul Allah tah kuburan coba tah ulah nyieun manuk geus nyieun manuk mah jadi emplek-emplek itu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun teh Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun maneh iman kami ditepak doang ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal maqbarah gob biidznillah bukanya nah teh nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika nyanyi bari goyang-goyang tong teng 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 eta kabeh hideung bae beu Isa sihirna pohara amat sihir tuh padahal mah eta teh mukjizat coba tanya cek kaumna ditanya mananta saha anjeun abdi hirup di zaman raja di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeng Nabi Daud kula mandek nyaingan Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan kula mah jore bae jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud mane iman teu ka Kangjeng Nabi Daud alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud kumaha tah masyarakat geus kadenge alah sihir tah mah coba balikeun deui dibalikeun deui balik deui irji bismillah balik deui ka jero sok nutup deui kuburan masya Allah diiring-iring deui ka Kangjeng Nabi Isa coba cek tah kuburan nu ieu tah kuburan ieu kuburan saha mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman beneran benar wari atuh coba maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah engke hudangkeun heula dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal maqbarah gum biiznillah hudang dengan izin Allah dan iradat Allah blak muka assalamualaikum ya Isa waalaikumsalam cek Kangjeng Nabi Isa man anta ana Yapis ibnu Nuh kuli kuring ia adalah Yapis putra daripada Kangjeng Nabi Nuh masya Allah kurang kumaha cek kaum geus balikeun deui oke heula cek Kangjeng Nabi Isa ditanya heula anjeun nyaho ka kula nyaho saha kula Isa alaihi salam kula teh sebagai naon Rasul Allah saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat lamun jelema teh iman bakal cilaka ulah kos kitu balikeun deui ka kuburan wah nu bae dakwah blon masya Allah cek Kangjeng Nabi Isa RJ biidznillah balik deui ka jero kubur loba-loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae teu iman sebagian kecil nu iman ya Allah iyalah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis wa idz kafaftu bani Israil anka idz jitahum bil bayinat ingat Isa anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah ketika anjeun nampikeun risalah titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah itu di akhirat
maneh teh titah nauhidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing. Kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing. Tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna. Tidak iman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing. Endahan dikejar-kejar anjeun teh, pan anjeun teh dikejar-kejar. Begitu deuk beunang pan anjeun diangkat ka luhur langit. Aing pan eta cek Gusti Allah nu nahan ti kejaran Bani Israil. Yahudi nu rek ngabunuh anjeun. Ingat iz kafaftu ketika aing nahan Bani Israil ka Bani Israil anka terhadap anjeun. Hina amu bikotlika ketika eta Bani Israil dek ngebunuh anjeun. Ijitahum bil bayinat ketika anjeun menyampaikan risalah ka manehanana dengan berbagai mukjizat. Faqala alladziina kafaru kumaha cek jelema-jelema nu kafir. Faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Yahudi nu kafir kana karasulan Kangjeng Nabi Isa ngomongna ge inte aya hadza anu ku anjeun disampaikan berbagai mukjizat ieu mah teu aya naon illa sihrun mubin sihir ieu mah Isa. Dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum mubin. Ai sahirun mah isim fa'il. Ai isim fa'il mah berarti ka Kangjeng Nabi Isa na anjeun mah pasihir Isa. Teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihis keistimewaan luar biasa Kangjeng Nabi Isa. Hiji deui wa idz auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Ingat anjeun Isa ketika kaula ngawahyuan ka kaum hawariyin maksudna mere ilham amartuhum ala lisanihi aing marentah ka kaum hawariyin atas lisan Kangjeng Nabi Isa supaya minu bi wa bi rasuli. Ariman anjeun ka kaula ya ka Gusti Allah jeung ka Rasul kaula dibere ilham qalu ngucapna kaum hawariyin teh kumaha amanna washhad bi annana muslimun. Kaum hawariyin teh pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa. Ashabu Isa wa khawasu pengikut Kangjeng Nabi Isa anu kuat imanna ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam anu dibere kaleuwihan kaistimewaan. Terus tutur-nutur Kangjeng Nabi Isa iman diberi ilham ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Isa nyana ngomongna amanna kami iman ka Kangjeng Nabi Isa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wasad saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun kami mah jelema nu muslim iman ka anjeun iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun. Saeutik kaum hawariyin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeng Nabi Isa alaihis. Kumaha eta cek kaum-kaum Nasrani dulur kabehad. Ingat tiba heula datang ka kiwari asana zaman mencatat eueuh duana manusia model Isa. Oro keneh bisa ngomong. Lahir suci ti wanita suci Maryam alaihissalam salam. Barijeng tanpa bapa. Kesucianan nu luar biasa. Kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah Injil, Taurat, Zabur nyawan moal ayat tanding manusia model Isa. Kemudian nyana bisa nyieun hewan, bisa ngahudangkeun jelema nu parareh ratusan tahun, ribuan tahun. Bahkan keistimewaan nyana bisa hiber, bisa nyiples, guys. Setelah Isa tidak ada, sekarang kita nobatkan rame-rame bahwa Isa adalah bukan manusia, tapi Isa adalah Tuhan. Setuju? Cak kaumna setuju. Ulah letik-letik atuh saya setuju na. Mungkin dengan keistimewaan Isa, mulai dari kelahiranana sampai kanyana dakwahna istimewa moal aya tanding ti baheula.
dan sejarah mencatat sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihi salam. Kita nobatkan Isa sebagai Tuhan. Setuju? Setuju. Maknya pangeran dinobatkan ku manusia. Otak pikir. Aing memang Isa pangeran saha. Maknya manusia, Isa manusia dilahirkan hanya jadi pangeran. Teu harti. Ayatna ye. Saking keistimewaan anak bisa ngahirupkeun nu paeh. Bisa nyieun manuk dihirupkeun dan lain-lain sebagainya hikmah nu geus nu encan bisa kanyawan ku Kangjeng Nabi Isa. Ja, nu kieu mah adalah pangeran. Kita nobatkan Isa adalah Tuhan. Pembantu Isa Rohil Kudus, Tuhan. Pencipta alam, Tuhan Allah, Tuhan. Tiga, Tuhan Allah, Rohul Kudus, Jibril, dan Isa. Tiga menjadi satu, Tritunggal. Tiga, tunggal satu, tiga jadi satu. Itu adalah Tuhan. Kuari diganti 3 in 1. Sampo. Masya Allah. Ini baraca ya orang Kristen ya keistimewaan ya. Nu paling pakai dalil. Adu kekuatan jeung Islam di Amerika. William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa. Sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati. Padahal Tuan Syekh Abdul Qadir leuwih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa. Lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema, gum biiznillah. Kang Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu. Gum biizni. Tandingan ku sia. Tuan Syekh Abdul Qadir, Kangjeng Nabi Isa mah, gum biiznillah, hudang dengan izin Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir mah aing mah moal make biiznillah, biizni aing mah. Gum biizni, hudang coba eta. Jang nandingan Kangjeng Nabi Isa besi dianggap Tuhan Allah nyiptakeun Tuan Syekh Abdul Qadir. Nu matak di break up teu meunang. Berkumandang Tuan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul. Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun. Umatna bae gumbi inilah. Gumbi ini gitu, lain biinilah deui. Masya Allah. Nah, cek William, tidak ada manusia seperti Isa. Sebab burung diciptakan dari tanah buburungan ceknya nak. Buburungan. Mamanukan. Siapa buburungan? Heran aing hese teh bahasa Melayu segala buburungan. Heuh kan urang mah mamanukan, aingna mah burung-burungan. Henteu menang buburungan. Salah tamun buburungan, burung-burungan. Aing mata kararese bahasa Melayu mah geus hayang aing lah. Kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa. Aing kitu mah bangsa Melayu cengkareng, gondrong, bolang teu hayang aing mah. Teu hayang mata aing teh dikembangkeun ku situ. Yo, gua cariin lu aigok di sini. Eta mah ka aigok, Masya Allah. Kahayang urang mah ulah make aigok. Pan aigok mah Sunda. Ya, lu kemana ayah yo? Lu nggak ada, gua nggak lihat lu. Kemana ayah? Ya, dari tadi gua di sini. Iya, gua nggak kelihatan. Ya, cuma ke pasar doang sebentar, sepatan. Bahasa asal geus kos itu sepatan geus. Tapi lamun gondrong lain deui. Kemana? Mana? Apa? Kemana tong? Apa ini? Lu dari mana tong? Oh, dari sono keceng jasanya cepat. Sakumaha kereta bis wae. Masya Allah. Cepet jasa. Masuk tong. Hah? Masuk tong. Hah? Lu sama siapa tong? Aduh, aing mal deui ngobrol jeung nini hese. Di gondrong we hese jasa jeung nini nu baheula teh. Waduh, cepet jasa. Gondrong mata aing teh hayang aing malah gondrong kos kitu jasa. Cepet jasa. Du ngomong sok mendek marah bae pan. Mentek nu geus hayang aing mah. Betawi ya, dia Betawi lain. Nuandak ulama bisa ke Indonesia, nah intelek bisa. Ngan tilok dipake, jadi pohon deh. Itu tadi ayah buburungan gitu kan. Orang ngapain ngenahin, mamanukan, ngenahin kan.
Tapi kan di Indonesia mah lain burungan, burung-burungan. Bisa bodoh lah kumaha bae. Cek William. Tah bisa nyeun mamanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran. Saha? Eta mah teu kudu Kanjeng Nabi Isa. Kipalak baheula Kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak Kipalak tah. Nu Soeharto Soekarno teh datang bae ka Kipalak. Soekarno ira hayang datang ka Kipalak. Masya Allah. Matak dibere ilmu na ku Kipalak. Soekarno teh termasuk Tiki Hairun lain letik-letik jelema Kipalak lantaran bisa asup ke botol eta manuk dicekel ku nyana batu dikieu-kieu bisa jadi manuk Kipalak eta komo atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung kitu pucuk umun rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadeuleu matanyana bisa iber eta ilmu pucuk umun dites ilmu pucuk umun mah 40 imah lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus tuh mata kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae eta teh ilmu pucuk umun ngaranna jang leng-leng nyaritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah deuleu hiber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun kuari ge masih keneh engke ka ditulis satungtung deuleu sak hiber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin ditandinganana ngadu kotok itu mah kotok geus jago menang male sedengkeun Maulana Hasanuddin mah pan teu mawa kotok-kotokna kotok jalak biasa culak cilik Maulana Hasanuddin leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye balokeng bae di kieu-kieu hei balokeng sia jadi kotok jalak berem poh atuh boro-boro Kanjeng Nabi Isa Syekh Maulana Hasanuddin nu belah dia putra daripada Syekh Hidayatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng kakarak manuk manyar temlah kecil nama gos kitu mah tuh balokeng begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh atuh deuk kumaha elehna aja balokeng nyinganan atuh tinggal sama Maulana Hasanuddin we mantep biasa ya kotok cek cenah ieu atuh batur mah teu jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajian kumaha ge bener bae lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar tadi tukangan Banten aya kadinya tanu rame ya oke geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali bingung nyalehkeunana kumaha aja lain ilmu leutik-leutik ya ilmu pucuk umun teh. Nah, aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna. Waalaikumsalam. Bangun puyengkeun amat jeung bingungeun amat aya naon Sultan. Pan urang Jumat pas asar rek ngadu kotok di ditu. Ai si eleh ye, si eleh. Ulah bingung-bingung cek Soleh tuh bagus Soleh. Ai kitu sia boga kotok. Henteu. Pana tuh bisa ngaulah bingungan ulah bae jadi kotok bisa sia bisa coba buktikan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi wa bi'aunillah wa bi mali teruskan ku aing sia tah direkam sia aya babacaanna bi'aunillah wa bi qudratillah wa bi terus bismillah doang babacaanna ulah napas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ay bi'aunillah wa bi qudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guguruna embung coba cek Sultan brek jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo tadi jalak berem balokeng atuh pan balokeng mah berem kuari mah jalak hejo cek Sultan Banten sia aja pisan ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing moal cek tuh bogo Soleh mah dek hargaan katuan be ja ilmu nage menang tituan geus urang deui dah geus siap we Jumat geus yang ngarupa kotok ade bener bae eta salat Jumat terus langsung ka kesultanan kuari siap asah gara ngarupa kotok coba kongkorok mau ngarada gede sorana atuh Soleh jeung anak atuh tamah pogolongo
Sultan Maulana Hasanuddin ulah pati lo pokok kerongok aja ngadu mah ngadu ae. Masya Allah dibawa ke Tuan Syekh Sultan dijingjing ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing pokokna mah nu eleh baca 2 kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh cak pucuk umun ulah sombong heulanan kotok aing teh meunang malena bulanan tahunan geus bake awi buta awi dempet geus macem-macem tah eta mun aya awi buta awi dempet eta pucuk umun eta kepercayaanana wari lompat ka Cikupa baroga urang Cikupa tolol tadi Cikupa nah diusap-usap make eta cak pucuk umun nah ngado wah ear-earan atuh jelema sabuatan tumplek kabeh wah tuh bagus soleh ngadu dak itu geus kongkorongok deui nyaman teh itu kongkorong nang tangan pan kotok teh pan kitu bener teh atuh siapa osok ngeuleuh jing pemain kotok kabeh horenganan Masya Allah nah tidinya kongkorok pas iya tuh bagus soleh kongkorok sih sekali mah kongkorok kagetan urang pucuk umun gitu amat ya asana lain suara kotok teman dar diadukeun eleh heula lain eleh semu eleh kapacok heula wah urang pucuk umun surak sia lalab beakeun geus kagitik deui kakarak mulai atuh jelema jingan sepira ngalawan ku otok atuh cia dah eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae kos lain kotok tapi disepak siat guliting keluar kalangan wah cak pucuk umum parah amat disepakan wah lain bantrak-bantrakeun lima kotok cekel deui kotok diadukeun kalinya tat buak disoekeun burak padahal cak Maulana mah kitu-kitu deui atuh datang ka ucutan kieu ieu bohong atuh geus eleh pucuk umun sadat tetep bae teu daekeun sadat sakali deui nista maja utama ngan teu dilanjutkeun ku Maulana Hasanuddin akhirna tetep datang ka kuari pucuk umun ieu mah keur carita naon boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin balokeng ditepak jadi kotok Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah make jeung di pangeranan Kangjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge nah barati teu kaharti ku jelema nu lurus otakna nu lurus pikiranana nu iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya aya pangeran dinobatkeun nya aya pangeran jajadianan ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti sing hade na ieu lah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana sing hade geus urang tingali di Sumarekon tingali di BSD di berbagai daerah gereja maruncul padahal bupati na muslim padahal DPR na muslim mayoritas padahal camat na mukmin jeung muslim padahal lurah na muslim tapi kok tanda tangan nyana teh waniun 10-20 juta atau mobil ratus juta awakna dek dibeuleuh di neraka jahanam inggis amat aing boga lurah kos kitu inggis amat aing boga bupati kos kitu inggis amat boga gubernur kos kitu naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim mantak naon atuh bedakeun saeutik cenah kan demokrasi deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu harus ada izin warga yang betul-betul sudah mayoritas Kristen ieu mah di tengah-tengah muslim nyeun gereja teu kaharti aing mah duit lumayan sia kabita ku duit di dunia bisa meuli mobil Avanza bisa meuli mobil Innova bisa meuli mobil Mercy Baby Ben Pol Lexus dan lain sebagainya sabarangeun ana mobil sia dikelebokeun di neraka dipanggang sia bupati dipanggang sia camat dipanggang sia lurah deuleuh ku sia tang ngeresekna sate
awak sia bakal leuwih tibatan sate gerecekna ridho dengan ayana agama luar Islam. Naudzubillah min dzalik kumaha mun anak urang. Naudzubillah min dzalik. Mentak sing ada ajikeun anak urang ke nama santren kuari mah lain lalawar hese ngandelkeun birokrasi pemerintah hese luar biasa. Geus kuari mah urang pa bisa-bisa lantaran duit dan lumayan ti Roma duit datang ke Indonesia luar biasa, ti Vatikan datang ka dieu luar biasa, eleh debat nyana melalui birokrasi logor anu luar biasa. Nah ieu mah geus teu bisa disimpen ti sumput salindung, tapi tetep bae di mana aya nu ngabangun perjuangkeun batur ye memperjuangkeun hayang atuh urang memperjuangkeun bumbu mantak naon. Nyana di tengah-tengah orang berjuang supaya jadi atuh batak naon urang nu mayoritas berjuang supaya ulah atuh gitu bae aduh berjuang datang ka lurah datang ka camat. Nah lamun ti ditu camat dibere duit deuk tanda tangan urang bere golok mat kada leuweus ya naon ya golok paranti naon ya paranti masjid kotok embe poe ieu paranti masjid naon cek camat ulah sok itu gugurkeun tanda tangan golok nyangsang sia ieu teu nyaho aing turunan naon kitu ngaranna tah masyaallah sia mun teu nyaho aing urang tereup teu nyaho sia galagat orang tereup sia aing mah kajen teuing paeh ge sabilillah asal ulah jadi gereja awas sia beuheung sia urang mana sia camat di pan ieu mah bupati dah ku aing diringsekeun atuh ngomong-ngomong ngeulanan urang jang naon kajawaraan teh tah kos kitu ai di pabrik ku tutang ketenteng hanya hayang jadi satpam doang golok nyangsang ai ieu diantepkeun hudang tereup hudang waru hudang pasar kemis di pasar kemis mah tilok ieu gelut dengan menangan doang pasar kemis mah ai gelut mah tilok ngan jadi raja eta urang pasar kemis. Nu gelut mah orang sejen. Tapi nu jadi raja orang pasar kemis, belum tak pasar kemis. Gailah kercarita dinobatkan menjadi Tuhan teu kaharti karena boga keistimewaan dinobatkan jadi Tuhan. Menya pangeran dinobatkan ku manusia. Tetapi ai katutupan mah pan batinna masyaallah. Geus datang ka kuari didawahkeun kuari ge. Sing ade besi aya nu make baju putih ka luhur hideung ka handap. Sing ade anak orang bejaan Kristen dah. Kristen, kiai kebenaran make nu kitu. Sing ade dah. Oh, ieu mah paingan sekupi ieu mah ya. Ndailah caritaan dina Al-Qur'an nu bakal ditanya ku Gusti Allah jada yaumul kiamah, nu bakal disaksian kadenge ku urang kabehan, urang memeh kiamat jaga geus nyaho heula ti heula nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu kemudian dinobatkeun ku masyarakatna menjadi Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan Ruhul Kudus, Tuhan Anak atawa Isa. Ulah urang mah pangeran mah hiji la awwala lahu wa la akhir awalun bila ibtida wa akhirun bila intiha hiji bae Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kudu percaya ke Rasul Allah, percaya ke Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa lain pangeran Rasul Allah, percaya ke Kangjeng Nabi Musa lain pangeran Rasul Allah, percaya ke Kangjeng Nabi Nuh lain pangeran Rasul Allah. 25 Rasul wajib dikanyakan lain pangeran Rasul, termasuk Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain pangeran Rasul, pangeran mah hiji Allah subhanahu wa ta'ala. Bakal nyaritakeun kahayang kaum Hawarin, pecinta-pecinta Kangjeng Nabi Isa anu nyana selalu mengikuti Kangjeng Nabi Isa ke boga kahayang mohon ka Kangjeng Nabi Isa. Setiap Kangjeng nyarios lalu dipisah make amma ba'du. Mantak ku urang guari diturutan make amma ba'du. Macana lamun nurutkeun cek alinahu ulama ba'd. Lain Quran ieu mah. Ieu mah keur carita nahu. Alpiah ngajelaskeun domahkeun sok aya anu ceramah make amma ba'd. Teu bagus.
amma ba'du lamun maca Quran gagarak mim ba'd tapi ieu mah babacaanana keur carita babacaanahu amma ba'du ulah dipaksakeun nama ba'd lamun eta kompetisi coret merah aya kiai aja amma ba'd coret merah jadi itu bagus amma ba'du macana gitulah diatur ku ahli bilagah likulli magol wa likulli midan rijal tiap makom aya makolna jadi orang makomna ieu mah makomnahu amma ba'du ente cenah kula mah amma ba'd bae atuh sabodo sia ngancak masyarakat nu nyaho kiai bodoh mantan geus kitu teu maju bodoh lantaran kudu amma ba'du amma ba'd emang salah sok sia mah sok aju hayang disesuaikeun sungut na meureun sia mah padahal ge likulli maqam magol salah man dengan kurang pas jadi intinya krup lamun mur nomor 12 atau kudu 12 deui lamun mur 12 dibere 13 logor abi brojak ge embungeun nu logor Tawakulu aya apaan didinya teh wajib kudu ditendenan Pak litil ya wujuban uli Pak lamun teu aya apaan berarti salah sana salah neraka jahanam boblok lain ieu mah lain urusan neraka ieu mah mata turika uddamaiban ketika sesuai jeung aturan nahu maka tercelaklah orang nu ngomongna maka bisa diajukeun bodoh amma ba'du fayaqulu bakal nyarita seorang rajaning wali dengan gelar Gausul Azam gelar Kutubur Rabbani di Jakarta aya tokoh Rabbani aya di Jakarta opat tingkat dinya wah tokoh Rabbani eusina sempak jeung cangcut belon ta tokoh aduh ngisin-ngisin we wara mewah tokohna eta tokoh Rabbani teu kira-kira budak nyeun tokoh Masya Allah barang asup ka jero urang gambar na gambal aya wal haikalus somadani gelar-gelar unggul wal kindilul lamiun nurani sultanul awliya wal arifin burhanul asfiya wal wasilin bazullahil ashab maulana wa sayyiduna wa qudwatuna ilallahi ta'ala al hasibun nasibus syarif As-Sayyidu Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasaniyul Husaini ditinjau ti Bapak Hasan ti Ibu Husain Qaddasallahu sirrahul aziz mandak cek Syekh Fadil lebih bagus membaca radhiyallahu an dibandingkan Qaddasallahu sirrah waktu keur ngaji di dieu lamun urang ningali dina kitab fatawi kurang bagus jadinya melihat satu sisi lain kernya ngaletikeun lain keur nyalahkeun kurang perbandingan tetep jang gelar wali radhiyallahu an lebih bagus qaddasallahu sirrahul aziz tunggal kitab nyana hampir nyalahkeun ka qaddasallahu sirrahul takset kurang simpati ku Allah dikitukeun bab kurang rob
artina kurang ningali fatawi fatwa ulama ahli Allah ketika ulama baheula di zaman Ibnu Hajar ngarumuskeun tentang bagusan qaddasallahu atau radhiyallahu untuk julukan wali Allah, dikeluarkeunlah hujah-hujah jeung dalil-dalil argumentasi nu pohara. Tetap nur rajih unggulan kene qaddasallahu sirrahul aziz wa nawwara dharihahu syarif. Qadasa mantak ti baheula qaddasa. Geri geus didiskusikeun baheula. Kula inget baik ketika nyana ka dieu nyana nyarita lebih bagus radhiyallahu an. Oh ceuk kula ieu kurang pati luak lieu. Teu masalah ngan kan geus dipatwakeun geus didiskusikeun. Lain sepangkat urang nu ngadiskusikeun sepangkat Ibnu Hajar Imam Romli jelema nu teu nyahoun kana hulu peda teu nyahoun ka jengkol. Urang mun ngomong na jorok Habib Rozak mah teu percaya urang. Sebab naon atuh keur ngaji ge ngopi terus panjang mah. Ayo nu ngomongna ahli Allah. Teu salah radhiyallahu anhu ge ngan dibandingkeun sebab ahli Allah ieu mah ahli batin geus qaddasallahu sirrahul aziz. Cenah kan sahabat kunaon teu qaddasa, sahabat leuwih qaddasa. Ngan nyana nu ditembongkeunana syariat. Gelar ulama radhiyallahu an. Gelar kitu ulama Amirul Mukminin Khalifah Amirul Mukminin radhiyallahu an sebab nu dijalankeun secara zahir syariat. Ketika nu dijalankeunna batin qaddasallahu sirrahul aziz atau quddisa sirruh. Lain cakula Ibnu Hajar geus ngajelaskeun dina fatawina. Tinggal dituturkeun bae. Da cenah ku alaman deuk radhiyallahu anhu tuh kumaha sia bae. Bejaan ongkoh sia mah. Ibnu Imam Sayyid Abi Shalih Musa Janki bapana Sayyid Abi Shalih Musa Janki dosat. Panjang urang menyaritakeun dosat. Ajeun. Ibnul Imam Sayyid Abdullah, Ibnul Imam Sayyid Yahya Zahid, Ibnul Imam Sayyid Muhammad, Ibnul Imam Sayyid Dawud, Ibnul Imam Sayyid Musa, Ibnul Imam Sayyid Abdullah, Ibnul Imam Sayyid Musa Al-Jun, Ibnul Imam Sayyid Abdullah Al-Mahdi, Ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna, Ibnul Imam Al-Hammam Sayyid Al-Hasan Al-Sibti, Ibnul Sayyidina wa Maulana Amiril Mu'minin Abil Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Etalah Tuan Syekh Abdul Qadir ditinjau tina turunan min jihatil ab. Wah, jadi itu orang paingan jadi wali, orang binna heula deuleu. Mantak lamun aya jelema jadi kiai ke binna bin saha. Mantak lamun aya jelema jadi bupati binna bin saha. Mantak lamun aya jelema jadi copet binna bin saha. Sarua. Atuh binna horenganan ieu mah bin cinglu. Tuh bajeuna sakitu mah tuh bin. Kanjeng boga minantu Amiril Mukminin Sidina Ali. Sidina Ali teh boga anak Sidina Hasan. Sidina Hasan boga anak Sayyid Hasan Al-Musanna. Boga anak de Sayyid Abdullah Al-Mahdi. Boga anak de Sayyidina Musa Sayyid Musa Al-Jun. Boga anak Sayyid Abdullah. Boga anak Sayyid Musa. Boga anak Sayyid Daud. Boga anak Sayyid Muhammad. Boga anak Sayyid Yahya Zahid. Boga anak Sayyid Abdullah. Boga anak Sayyid Abi Shalih Musa Janki. Boga anak Sayyidina Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailan. Jailan eta jajahan Iran. Jadi orang Persia Iran.
mantap dibawa jelani na kuari mautna di Baghdad jadinya nama masantren datang ke terbalik deh kurang masa minggu sekali balik geus ngancem bae ka kolot awas we saminggu ieu teu dikiriman awas kolot diancem ku anak blon ieu teh balik deui langsung Baghdad masyaallah mantap jelana dibawa baheula antara Iran jeung Baghdad eta ngahiji terus pisah jadi dua Irak jeung Iran sarua itu sajajahan kemudian dibagi dua nah kebenaran jalan masuk perbatasan antara Irak Iran didinyalah lahir Tuan Syekh Abdul Qadir anunya nama mejena kerulin leutik keneh ngadenge suara ya mubarak paget nyana keur leutik keneh sekitar umuran 5 tahun genep tahun aya suara tepuguh timbana ya mubarak mubarak kaget jana lompat ka imah kaget aya suara ya mubarak lompat ku saking sieun-sieunan naik ka paranya naik ka para barang di para blok para muka rarasaannya kadelelah jelema keur wukuf di padang Arafah umur genep tahun geus bisa dedelean gitu mata urang mah dedelean teh kuntilanak pocong urang mah ieu mah deuleu blak geus dibukakeun hijab ku Allah bisa neuleun keur wukuf di padang Arafah kagetnya langsung turun bebeja ka emakna mak aya naon mari wes kan di ais ku emakna aya naon cing aya naon tadi ngadenge suara ya mubarak kaget emakna ulah terus kaget sieun lompat terus ka imah naik ka para ningali nu keur wukuf di padang Arafah diusap ku mana geus ulah loba omong cek mana geus aya pirasat makna ge bahwa ieu budak teh lain sambarangan urang ge nu jadi kolot teh ka anak lain-lain pirasat kamari anu bebeja ka dieu duh kiai cenah aya lain deui pirasat teh anak ieu kunaon duit kula leungitan bae si pirasat lain deui cenah minta cai bae cenah kiai hari bare cai sugan meureun urang baheula kitu kanu kolot heueuh cekeun atuh sarua tah mah buah ragag moal jauh ti tangkalna uyah moal teh kaluhur sok inget ka ieu we dongeng teh aya jelema jadi kuncen kuburan kuncen dijarahkeun sugih nya ipang sugihna di lembur eta gara-gara nguncenan akhirnya nyana boga anak hiji-hijina dede jeung nyaah aduh nyana nganasehatan ka anak belajarnya ke ku abah dianterkeun ulah cara abah jadi kuncen ulahnya anak masing pinter ngajahan ngaji jadi ulah jadi kuncen cara abah geus we abah mah geus nasib meureun mohon atuh bah cekna akhirna langsung dianterkeun baheula mah tuh naik begal himar dianter ke masantren geus bae bapana balik deui pasantren di pasantren teh sok kitu jauhna bobokelan segala loba teu betah nyana pindah tanpa bebeja deui ka bapana lah pindahlah nyana pindah ringkit deui pindah deuk ka pesantren sejen ngan pas tengah-tengah antara pasantren nukunyana dipindahan jeung nu dipindahan begalna pae begal bae aduh jeung nya ieu kendaraan hok jasa aduh ti jauh ka dieu ka ditu begal diurusan guna lah dikubur bae lah jeung dikubur ta begal sisi jalan kubur nya na kieu bae
merenungnya nanti merenung aing lempang begal eueuh sapoe 2 poe 3 poe didinya merenungkeun begal horeng aya nu ngintip nyana merenung gitu teh datang kadinya ditanya ceng kunaon cicing didinya aduh cenah ieu sanaon ieu kuburan sa kuburan nu soleh saknya teh lah kuburan keur dizarahan we milu atuh kula zarah milu nya didinya dipangjarakeun takunya terus eta bebe japang weuy aya nu soleh saknya di ditu anyar jelemana ge teu ka mana-mana muridna meureun saknya ieu urang zarah zarah ti mimiti urang dinya terus pedagang pejabat zarah nyana nu ngazarah-zarahkeunan rame atuh sugih nyana ngazarah-zarah ke jadi pangsugihna di lembur eta kuari kasrod nusok zarah ka kuburan nusok dizarah-zarahkeun ku bapana teh pindah ka dinya zarahna cak bapana sial amat ieu kuburan anyar persaingan ketat ya kos di DPR we gitu akhirnya bapana lantaran aset rada kurang ya kurang geus leuwih ti 50% ya kurang. Cobalah cek cenah aing ningali ka kuburan itu aing zarah lah ka ditu, katarik nya ge zarah ka ditu. Oh jauh atuh barang zarah kaget kuncena anakna. Ih, beja anak aing nya kana teh. Aju pelukan ngobrol. Ceng. Siapan gua abah di pesantren keun. Mbah. Ayo kunaon atuh jadi kuncen ieu geus pang tahun-tahun abah mah ngarep-ngarep sia balik jadi kiai. Geus kieu meureun nasibna Mbah ceuk nya teh. Lain kitu helanan. Kumaha lalakonna? Kula teu betah bah di dinya. Jeung kula pindah harita bangsa 7 tahun ka tukang kan atau 10 heuh. Jeung kula terus pindah. Begal tengah jalan bae. Aju dikubur ku kula ieu. Jadi ieu kuburan begal nu ti abah teh. Mbah. Jadi ramenya begal ge nya. Oh, Bang. Aju sia bebejana kumaha? Jelema saleh. Masyaallah. Ai itu nu sok dijarahan ku abah teh anu dikuncen mana begal eta. Sial, horeganan sarua kuburan begal ge be. Tah nu mantak ge buah ragag moal jauh ti tangkalna. Wajen kukumaha ge kitu bae. Di ditu emak begal, di dia anak begal. Sarua tah. Jadi kulantaran menang naon gitu ngaranna di Paraban menang hasil kuncen atuh jadi kuncen deui. Di dituna hasilna menang hasil ti DPR atuh anakna ge minimal jadi pemalingan lah. Ti dituna hasil menang polisi anakna minimal nya teh meresan rakyat bae. Atuh kumaha ti dituna polisi deui abri deui emang karar itu atawa sanajan teu akur tipe anu mantap urang dek masantrenkeun anak sing ada biaya lamun hasil nyaloan anakna di pondokna jadi calo bae ulah eta sing ada eta nah ieu sing ada tah ieu urang teh barang dahar cak ki soleh teh mah jaki soleh atuh cenah kula mah atuh menang berkat ya alhamdulillah anakna kuari ngariung bae. Atuh berantaran nyanana menang berkat bae diparabkeun ka anak atuh anakna kuari beuki ngariung. Urusan bisa ngaji jeung teu lain urusan tuh mah. Nu penting mah nyana teh hasil ngariung dibikeun ka anak-anakna ge beuki ngariung bae. Asal nu ngondang ngariung mah marah. Tah, ti ngariung deui gitu. Mantak sing hade urang boga anak aya nu mere ieu ti pamarentah ti bupati teh lah ti dandim teh ti camat teh omat ulah dibikeun jeung ulah didaharkeun ka anak. Cukup urang bae legleg. Ih taduh kunaon teh. Urang ge ulah cilaka bensin dah. Nu mantap ku ari kiai jauh jeung Allah bensinna ti bupati. Sedengkeun bensin ti bupati mah jurusan ibadah sebab tina pajak. Ulah kaget lamun kiai lazat tina ibadah. Ulah kaget lamun kiai jadi sangheu ku ari ibadah. Ulah kaget lamun kiai hudang ti peuting haju pulang nya bensin lah 2 tak bensin ulah sok disalahkeun kumaha
Haji suzon ka kiai deh kiai eta mah ngomongna sanggeunahna bae cek nya mah kumaha meureunanan suzon bensinna merepet bau kana irungna ge dilumpatkeun gas pok bodet teh daek lumpang eta dua tak eta kos kitu nah ieu kiai anu barang daharna ti pamarentah ieu bensin dua tak hiji moal aya lazat ibadah cain cakula cek ahli-ahli Allah kumaha bensina. Nah iyalah lamun urang kira-kira kurang bagus ulah didahar ku urang ulah sok dibikeun ka anak urang ngadahar hasil ti pamarentah kemudian jadi daging jadi getih jadilah cai mani kemudian dijimakeun ka pamajikan terus bondal jadi anak eta bensin udang pamarentah teh jadi anak kuari anakna hayang namanya hap urang nonton TV bae. Geus diulah-ulah ge ku kolotna. Ieu ku tapadina cai manisna hasil bukti bupati diturunkeun ka anak. Bidakeun ngaji anakna. Macan koran bae. Deres koranna bangsa Kompas mah Merdeka. Ieu mah kota. Masyaallah. Di Bitung ada gorong-gorong. Kos kota makan kos gitu. Ada bungkusan hitam ternyata bayi kecil tolol. Eta Bitung eta kos gitu. Masya Allah jelema kasep bungutna di matana di hideungan inilah sosok orang Cikupa yang telah menggagahi nenek-nenek goblok eta kos kitu eta kos kota eta kos kitu moal pinter sia macaan pos kota bae mah moal dijamin moal pinter kajian goko mah ge mun kurang maca koran Merdeka Kompas eta kelas-kelas internasional ulah bila perlu bahasa Inggris bacaan kurang teu ngarti los baca gas orang, woi, rame amat ieu baca horenganan ti balik. Nyana bebeja ka anakna, nak mobil ti balik. Mana tuh geuleuh, bana di luhur. Atuh lain mobilna ti balik bak korana. Oh, korana emang. Sia laki-laki horenganan dibrojak tuh pokoknya gitu. Bodoh mah dibawa ka mana geus. Ya iya, bapak nak konsen, anak nak jadi konsen, mejeuh nak. Nah, wa inna nasaba waliyati hadratis sidina wallahu a'lam bissawab.